Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayeuna simkuring Mang Augustin masih medar dongeng dina carios Si Geot, Yasana, Kang Heri Supriyadi. Pihatur rebunuhun oge ka asadayana anu parantos berkontribusi like, komen, subscribe sareng share channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nyambung, mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak mangpaat saseurna. Kirang langgungna disuhun keun karidoan tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mugia janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Mugia katampi ku sadaya kadang wargi, sok sanau siu carios Sunda buhun. Mangga nyangga keun. Si Geot bagian ke-21. Jadi, sabenerna maah maneh teh henteu usah bangsa jeung Prabu Dongkar. Sangilesna Prabu Dongkar teh, gancang bae Cep Danu maah malikeun awakna ka Anyi Onah. Katawis panginten tina wujudna oge, abdi mah teu sami, Cep. Dikitu keun teh Cep Danu jeung Nyi Wiwi maah meh bareng silih reret, dibarengan ku arunggut-unggutan. Saleresna, abdi maah bingah pisan ditunjuk janten badega salira teh, margi ari di negara abdi anu ayeuna parantos di kawasa Prabu Dongkar maah pohara pisan ripuhna, dikekesek teh sanyana, ceup Nyi Onah Dewi. Hem ari urut pamimpin di nagri maneh jeung gegedena keamarana? Rupi-rupi nasibna, Cep. Aya anu dibasmi, aya anu dijanten keun badega. Ari Nyi Ratu maah, muhun salaku pamimpin nagri, dikerem dina karangkeng, sareng kulawargina. Kejem taya ras-rasan pisan Prabu Dongkar maah, Cep. Mangsa ngomong kituna teh, atra pisan kana langsa Nyi Onah maah. Naha karek balaka ayeuna atuh maneh teh? Teu wantun, Cep, margi dihulak ku Prabu Dongkar. Upami abdi wawartos ka Encep, atuh tos tangtosna, Encep oge dina hiji mangsa maah bakal ngawangkong keun perkawis yeu ka Prabu Dongkar. Anu balukarna, baris ngancam kasalametan abdi. Tapi, geuning teu milih kabur sanggeusna bebas ti Prabu Dongkar teh, masing nyumput dina liang sireum oge bakal kasusut, Cep. Parantos seueur nyobian eta oge, nanging akhirna maah kacerek Dewi, anu saterasna maah disiksa dugi ka adi musnah keunana. Cep Danu unggut-unggutan tandaning ngarti. Ari perkawis orok urang pamegaran tea, badi kumaha cara ngiwatna, Kang? Datos jelas ari si Onah maah moal tiasa ngabantos, margi teu tiasa lebet-lebet acan ka eta lembur maah. Jaba bumina dijaga kuelasan dedemit deuih, bakal ageung resikona. Nyi Wiwi mengkol keun wangkongan. Teuing, akang oge caan manggih bongbolongan anu hade. Iwal kudu mentapi tulung ka ajelema Dewi kieu carana maah.
ngan teuing kudu menta tulung ka asaha, da ari ngandelkeun si jemblong jeung si kurai maah geus puguh ngan ukur sakitu kamampuhanana. Tapi, ari kapaksa-paksa teuing maah ka jeun ku sorangan wi. Abdi oge siap ngabantos, Kang. Tos teu sabar abdi maah hoyong geura leupas tina kungkungan Prabu Dongkar. Upami teu tiasa dibongoan maah urang ngagunakeun cara paksawi. Tandes kacida Nyi Wiwi maah ngomong nate. Pikeun sakedapan maah Cep Danu tibang unggut-unggutan. Abdi terang hiji jalmi anu pohara saktina, Cep. Asal encep tiasa ngolonawi. Nyi onah dari apisan. Saha, jeung urang mana? Tebih pisan ti dieu maah, Cep. Di basisir Sagarawangi dumuk namaah. Waduh, jauh pisan atuh. Tapi, bisa diandelkeun? Teu kedah cangcaya kana perkawis kasaktena maah, Cep. Nyi Ratu oge kantos eleh jajaten ku jalmi eta maah, untung keneh masih tiasa kabur oge. Saha ngaranna? Nyi Dangding. Asa geus pernah ngadegne ngaran Nyi Dangding teh. Jawara anu sesah milari tandingna dina jamana maah, Cep. Tapi, kira-kirana daekeun dititah atawa moal, nya? Sabab, kacape-cape indit ka aditu oge ari teu hasil maah. Teu tiasa ngajamin perkawis eta maah abdi oge, Cep. Nanging, abdi teh terang kana hiji perkara anu banget dipakaresep ku eta jalmi. Wangkongan antara Cep Danu jeung Nyi Onah, lumangsung kalayan pohara pisan uplekna. Ari Nyi Wiwi mah jarang milu nyarita, mimindingna teh tibang ngaregepkeun bae. Urang teun-deun sakeudeung, lalakon Cep Danu jeung Nyi Wiwi katut Nyi Onah. Ayeuna, urang sampeur heula lalampahan si kurai jeung nu jadi dua baladna. Masih keneh dina wanci anu sarua, mangsa kalolobaanana jalma geus tali brasara teh, si kurai jeung si jemblong katut si ujat oge sarua, harita teh keur mariureum keun panonna. Tapi, lain sare, dayeu maah paureumna oge bari ngeuum awak di tengah-tengah hiji talaga, dina hawa pileweungan anu pohara pisan nyecapna. Ukur katembong sirahna wungkul, teuing diuk atawa teuing bari nangtung. Aya batu di tengah-tengah talaga sigana maah, lamun teu kitu maah da teu mungkin si kurai jeung dua baladna bisa nagen ngeuum awak semet biuheungna, sabab karek saliwatan oge geus bisa ditaksir, yen eta talaga teh pohara pisan jerona. Buluk-buk, buluk-buk. Kacaanganku cahya bulan, cai talaga disakurilingeun tilu jalma anu keur ngariweum, bubuluk bukan siga anu ngagolak. Si kurai jeungu sejenna teu gali deur, sarta teu kungsi robah tina sikep nu samemehna, sok sanajan cai anu ampul-ampulan teh malecretan kana beungutna. Kerelep. Kalayan gerakan nu lalaunan,
sirah anu tiluan ngerelep, sigana maah alatan kabawaku titincakan anu turun ngahandapan. Jempling Dewi tikeun sababaraha kedapan maah kayaan di eta talaga oge, sanggeus caina euroon bubuluk bukan teh. Jorelat jeleng, jeleng, jeleng kele. Teu lila antarana, ka eta patempatan aya hiji jirim anu jojorelatan, sarta antukna maah nincakeun dua sukuna di sisieun talaga. Sidik pisan ayuna maah, tetela anu datang teh jirim aki-aki. Geus kolot pisan, buuk, kumis jeung janggotna oge geus barodas kabeh. Tapi sok sanajan kitu, ari tina dedegna maah masih keneh nembong keun sesa-sesa kakekeran awakna. Sanggeus sababaraha kedapan neu teup ka tengah-tengah talaga. Reup, eta aki-aki neu reumkun sapasang panona, dibarengan ku biwirna anu kunyam-kunyam mapata keun janjawokan. Nyah, teukum silila oge geus beunta Dewi. Gejelik, gejelik, gejelik. Suku eta aki-aki nenjerak lemah tilu kali, kalayan sapasang panon anu geus neu teup seukeut ka tengah-tengah talaga. Burial, buluk-buk, buluk-buk. Cai di tengah-tengah talaga ngaburial sarta bubuluk bukan Dewi. Teu lila antarana, katembong sirah si kurai, si jemblong jeung si ujat anu pating kucunghul tina beungut cai. Tiluanana terus nyurungku kadorongku ngajemprakna batu anu keur jadi tatapakanana. Sanggeus kira-kira satengah meteran tina beungut talaga maah, eta batu teh euroon nyurungkuna, cai oge langsung euroon bubuluk bukanana. Jorelat jeleng-jeleng-jeleng kele. Kalayan dina gerakan siga anu pohara pisan hampangna, gancang bayi aki-aki anu tadi gujang gajeleng jojorelatan, sarta antukna maah napakeun dua sukuna dina luhur batu, persis pisan di hareupeun si kurai jeung dua baladna. Maunggus bareunta, ceuk eta aki-aki, dibarengan kurut red ka anu tiluan. Meh bareng pisan si kurai jeung anu sejena maruka mata, sarta anu saterusna maah gigisik siga anu karek harudang tina sare. Parantos rengse, bah. Si jemblong neu teup eta aki-aki. Meung geus. Ayeuna maah maraneh tiluan geus bisa nempo bangsa dedemit. Nguleres, bah. Si ujat maah siga anu cangcaya. Hahaha. Montong disebut bah apung lamun aing teu bisa muka mata batin maraneh tiluan maah. Eta aki-aki anu tetela anu ngaranna bah apung tea, rutret ka anu tiluan dibarengan ku nepak dada. Aneh, bah tiris ayeuna maah, da basa tadi maah cai oge karaosna teh asahaneut, ceuk si ujat semu ngadek-dek. Hahaha, aing oge teu sambarangan nitah ngeuum lamun mata kabulusan maah. Tuh, diuleuku maraneh tiluan, tempas bah apung, dituntunganku tutunjuk kana hiji tangkal anu aya di sisieun talaga. Red, gebek. Boh si kurai, si jemblong, pon kitu Dewi si ujat, nepi ka apating rarenjak mangsa dina handapeun eta tangkal, nempo jirim anu makee pakean kelir bodas. Waduh, bah Kunti, bah. Si kurai maah siga anu sieunaun pisan, iset-isedan ngadiu keutan buruna. Lain malah pupungkutan kitu, kehet gancang tewak. Sieuna tuh, bah teu kira-kira miwarang teh. Gancang tewak. Ujat. Jemblong. Gancang tewak eta Kunti. Siga nu sarua salah, antara sieunku Kunti jeungku nu jadi guruna, antukna maah si uja jeung si jemblong teu burung patingkun yang tina diukna. Gancang, bebel. Ba apung satengah nejeh tonggong si kurai, anu harita masih keneh pupurungkutan.
Jorelat, jeleng. Dina kaayaan masih keneh baru cis. Antukna maah si jemblong miheulaan gujlang gajleng sarta jojorelatan muru eta tangkal. Ditutur keun ku si Ujat jeung ku si Kuray. Sanepina ka hareu peun Kunti, lain gancang ditewak, tiluanana malah rempodan siga anu sarieuneun pisan. Gancang tewak. Jorokna bahapung, anu harita masih keneh ngajanteng naluhur batu. Gajleng. Kaitung pangwanianana si Ujat maah, langsung bae mibiulaan ngagajleng, rek ngagabruk eta Kunti. Tapi, ngeplos, Kunti teh teu bisa ditewak. Si Ujat nepi ka anyuksruk alatan kabawa ku tanagana sorangan. Ihihihi. Kunti nyeung seurikeun. Gajleng. Dina mangsa jurik Indonesia keur seu-seurian keneh teh, meh bareng pisan, antukna maah si Kuray jeung si Ajemblong oge patinggara jeleng ngagabruk eta Kunti. Hehehe, jurik Indonesia, nya, pamiarsa, da ari di Amerika maah taya nu kitu, saban nagara, geus beda deui rupa jeung ngaran dedemitna. Jeda. Waduh bebel, siah. Si Jemblong nyentak baladna. Sia anu teu tumpa tempo, kehet. Si Kuray oge embung ari disalahkeun maah. Ihihi. Kunti cicirihilan Dewi mangsa nempo si Kuray jeung si Jemblong, anu pating kuringis alatan diadu sirah. Jorelat, jeleng, gep. Kalayan dina gerakan wu gancang pisan, nempo kitu teh guragiru bae bah apung nyampeur keun, sarta anu saterusna maah ngajenggut buk eta Kunti. Ampun. Kunti ampunan. Si Ujat jeung dua baladna tibang narempokeun bari undur-unduran. Hahaha jung, mantok, siah, ceuk bah apung, bari nyuntrung keun eta Kunti. Selepung kalayang. Sale upasna tina jenggutan bah apung teh, gancang bae eta Kunti mumbul ka aluhur, sarta anu saterusna maah ngalayan ninggal keun eta patempatan. Hahaha, maraneh tiluan geus bisa neuleuni kitu, tapi caan bisa ari newak atawa narajang namaah. Bah apung lutret ka tilu muridna. Muhun, bah. Nanging lami moal diajarna, tanya si Kuray. Rek iraha cacap elmuna, da sia maah ngedul guguruna. Sanes kitu, bah. Meung geus. Pokona mahreng sekeun heula guguruna. Elmu gerak oge karek becus sakitu maraneh maah. Ku abah moal waka didinan indit ari caan cacap digembleng maah. Tandes kacida bah apung maah ngomong teh. Si Kuray jeung dua baladnana maah tibang silireret bari nembong keun paroman siga anu hoream. Gancang mantok, geura malolor angguran maah. Ti semet isukan, abah rek ngagembleng Dewi maraneh tiluan, boh ulin gerak, pon kitu Dewi jeung kasakten anu sejena. Sanggeus sarumbuk heula maah, harita keneh si Ujat jeung dua baladna pating jorelat ninggal keun eta patempatan.
Ari bahapung maah red, kana batu anu aya di tengah-tengah talaga. Raup, meureungkun sapasang panona, dibarengan ku biwirna anu kunyam-kunyem mapat keunjang jawokan. Gejelik, gejelik. Baapung nenjrek tanoh 3 kali. Siga samemehna, cai teh dumadakan bubuluk bukan, disusul ku batuna anu teu deui kana talaga. Jotelat, jeleng-jeleng-jeleng. Geus kitu maah gura-giru bae bah apung ninggalakeun eta patempatan, seja nyusul si kurai jeung nu sejenna anu minangka murid-muridna. Sanggeus lumayan lila jojorelatan, antukna maah bah apung ngarandek di hareupeun wangunan hiji imah, anu sakurilingeunana lir dipapager ku jarangkungna ka ai leuweung. Sabada ngalacat ka tepas, kebat bae bah apung asup eta imah. Di patengahan, si kurai jeung 2 baladna anu geus saralin pakaian, kasampak keur arudud siga anu narimat pisan. Ge, bah apung oge milu ngariung. Gila geuning ninggal jurik teh, bah, ceuk si kurai. Muhun, bah asa soak abdi maah. Si jemblong milu mairan. Lah, borangan wisya maah. Dan nembean pisan atuh, bah. Heu, ari kitu teh maah aing oge nyaho. Tapi, moal dari geus biasa maah. Matak oge sing ngagugu, lamun caan anggeus gugu rumah montong waka marulang. Heu, nya kumaha saenawi atuh, bah. Nanging, da ari lami-lami teu uing maah, kapanan abdi oge gaduh kulawargi anu kedah di balanjaan. Lah, sok loba alesan. Pokona mah anggiuskeun heula guguruna. Jemblong bawa ka adieu arak teh, ei. Asa ewo pitunduhun pisan deuk sar oge abah maah. Teukum si nembalan, si jemblong gancang cengkat. Koloyor, ka hiji rohangan, sarta teukum si lila oge geus ngurunyung dewi mamawakeun di jeung cangkir awi. Gek, dina tempat diuk nu samemehna. Geus kitu mah 3 murid jeung anu jadi guruna ngadon ngariung ngarinum arak, bari teu eureun ngawangkong, sagala diguar, sagala dicaritakeun. Ari jagat pasilatan saha anu nyepengna, bah, tanya si ujat anu panona geus rada teler, mangsa bah apung nyabit-nyabit perkara jagat pasilatan. Perkara eta maah diunggal wewengkon oge aya. Ngan, ari keur jaman uyut abah maah, aya hiji jawara anu taya tandingna. Kabeh taluka manehna maah, boh bangsa manusana, pon kitu dewi bangsa lelembutna. Heu, di wewengkon anu aya di sabudiureun urang maksud teh. Saha, bah? Teu-teup si kurai estuning pinoku kapanasaran. Surya ngaranna maah. Tilem di Gunung Demit, anu kiwari ganti ngaran jadi Gunung Tilem. Oh, kawitna maah Gunung Demit eta teh. Heu, oh. Baheula maah kandang dedemit eta gunung teh, ngan dibasmi ku nu ngaranna Surya. Gunung Tilem teh anu caket lembur pamegaran teh, bah, tanya si ujat. Heu, oh. Cok jenat aki abah maah, aya sababna pangna eta lembur di ngaranan pamegaran teh, da asalna maah lembur punjul. Naon tah, bah? Siga baruda anu keur ngaregepkeun dongeng akinawi, si kurai jeung si jemblong maah katembongna teh manis saregep pisan. Cenah abah oge. Jawara anu ngaranna Surya teh ngukut naga paragi sakaliun liliaran jauh. Sajodo nagana teh Dunungan Tilem, nagana oge aya kabeja keunana marilu, alatan embung geun ngadunungan dewi ke anu sejen. Nepi ka adinya, bah apung eureun heula nyaritana. Teuing poho, atawa teuing kumaha, tilemna eta naga teh cenah maah ninggakeun endog di hiji guha.
Sanggeus puluhan tahun tilem, anu ngaranna Surya teh datang kana impian jalma anu dipercayana. Mere pancen sangkan mangjaga keun eta endog naga nepi ka amegarna. Kitu asal muasal nama ah. Tapi, teuing da abah oge karek beja. Ngan, lamun nyate maah. Dasar si koplok, malah narundutan aing capek-capek nyarita teh. Bata neruskeun carita anana, bah apung maah malah kutuk gendeng sorangan mangsa nempo tilu muridna keur narundutan teh. Asa dipangdongengken memeh sarasigana maah. Komo narajang bisi jemblong maah nepi ka ageus ngacai sagala. Waktos naseep. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing urang sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share, atanapi di komen manawi masih aya keneh nu resepun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios. Anu gereulis karasep anu hoyong carita kisah kasih dinamika romantis remaja. Mangga dangukeun carios nyambung bentang pasantren. Nu tos sarepuh gengadangu carios ieu maah bakal kabawa asa ngora Dewi. Kangge nu resep cerita silat. Mangga dangukeun amjar lawan raja bangsat sareng rawarontek di channel YouTube Mang Augustin.